gawean lalaki eta nu kieu teh. Gawean urang teh lah pamajikan teh ka mana jigna lalaki teh. Ampun, ieu maneh baju kuat di kieu-kieu. Rek seuseuh atuh maneh teh. Baju kuat numpuk kieu. Ieu teh datang. Eta bajunya. Nah teu nempo ieu baju naon ieu? Oh, baju maneh? Nya, siapa yang melina? Atuh make di dieu kekeset. Pan geus gote atuh per aku make baju kitu buriknya. Ieu dengekeun dari mungkin baju mata ih pagawean. Aduh. Pagawean tah. Atuh sok we deur ku sorang. Ya baru Pak pagawean. Ku maneh we atuh. Kalau ngomongkeun atuh para ruguh we kekesen dibahas. Sia teh zaman ayeuna, Pak kemah aduh urang teh hese hayang baju teh. Ieu teh tah ieu cacagan lah ulah ngomongkeun kekesen da puguh kekesen nu kitu mah. Lieur nya euy ngomong jeung ieu mah. Arek moal ieu teh. Ah moal. Kana rek ka mana ayeuna? Ek perlu. Paribaksa sih mah perlu we. Oh. Kan meureun mah teh perlu duit meureunan aing teh nyangan duit. Duit kos. Poe Oh. duit paribaksa tanah. Amok kan sia mah. Pagawean lalaki ku aing. Sing aya karidoan sia teh ngan amok-amokan we meureun. Karidoan. Tukang ulah kitu-kitu teuing coba Kang. Kitu-kitu naon? Maneh anu nieun gara-gara wae. Coba beresan di dieu teh. Tuh tempok geus jarang kieu aya orai ka imah. Hei, ampun. Aya atuh buru lain nempokeun. Sok we deur atuh ku sorangan. Aya buru. Ku sorangan. Urang mah ngagenggerkeun baju ieu teh nyaah lamun diseuseuh mah dirinsoan deui dipamake pemutih. Halus deui bersih deui poe deui bisa deui dipake. Seseuh atuh daek mah. Hei, boga pamajikan teh meni kitu aing mah ampun. Nita make kekesed ka pamajikan Lain teh. nitah make Yeuh, kekeset. dengekeun. Pan ieu teh baju meureun asalna teh di dieun ku kekeset teh ku saha kumaneh. Ari Ieu geus teh butut. sia teh. Ari geus butut piraku. Bang teu butut-butut teuing atuh sia teh ieu teh. Sarang butut. we kitu oge bang. Ari jadi butut teh kumaneh, bahwa jadi butut teh di dieun kekeset kumaneh. Da Ngesoek. asal mah lain kekeset. Sia teh Ngesoek akan ngesoek piraku kudu make baju Cara soek. meulina sia teh. Batur mah dipangmeulikeun nu anyar. Dikaput atuh. Sareng teuing geus rawek kitu dikaput ku beurit. Eta maneh Batur mah pipitkeun bibirna ku aing sia teh. Batur mah dipangmeulikeun nu anyar kalah ditanya suh kekesed lieur. Keur pang jadi kekeset teh pan kumaneh di dieun. Da asal nemalin kekeset baju. Kan ari geus ku beurit mah piraku dipake atuh kan. Alasan ku berit lieur ngomong jeung maneh mah. Banget aing kita make kekesed. Ngeles wae titah beberes. Nya, wah aing keur beberes jadi murang maring na teh kana kekesed. Bisa we akal mah teh boga sakit teh. Anu teh gawean manehna ieu teh. Bak ngatur.